Cepot hayang kawin. Karya Asep Sunandar Sunaria. Hayangan kawin si Cepot teh. Ari gara-garana sababaraha kali ngimpi papanggih jeung putri geulis. Ngakuna ngaranna Dewi Lailasari, asal negeri Tenjomaya. Tapi ku Semar boro-boro dipupujuhkeun, dihaminan ge henteu. Balu karena si Cepot kagegeringan, lang-lang lingling persis jelema kurang saendan. Kudu dikumahakeun atuh si akad teh mak. Si Dawala ngadu ka indungna, Nyi Dewi Sutiragen. Daku bapa mah geuning angger diantep. Ah, nyaeta atuh bapa maneh mah. Ngan ka emak anu tara ngantep teh. Emak onaman dulang tinande. Ae, nah halos-los kadinya. Nya bapa maneh mah ka anak teh siga nu teu nyaah tembal Sutiragen. Cik sugan ku emak, nurut gerak ku emak mah, komo mun rada diancam mah. Emak api-api rek kabur weh. Si Dawala ngangsonan. Nyakeun, di mana bapa maneh ayeuna? Tuh di kebon. Gejelig Sutiragen turun ti imahna. Kicir muru ka kebon. Kasampak salakina siga nu keur ngalamun. Diuknya rande kana tangkal nangka. Panonna melong ka luhur. Leungeunna numpang dina beuteung burayutna. Beungeutna nu kawas bal bliter dipapaes irung badag jeung sungut cewau. Ka tembok. Ku Sutiragen mah Semar teh kawas Dewa Kamajaya. Kasep beh ditueun kasep, anu matak manehna teu weleh kagigeloan. Tapi dasar Semar lain sawayang-wayangna, dinaha-naha ku pamajikan teh kalah der malik ambek. Sutiragen sirikna dicarekana lak-lak dasar. Tapi anu dicarekanana mah kalah kabungah. Hartina omongan didenge kahayang si Cepot pasti digugu. Nyameh tamat nyarekan, Semar nyamperkeun si Cepot. Turun siah. Lamun teu turun tangga kalapa ku aing dibekok. Semar nganti-nganti. Heug, uing turun, tapi kawinkeun ka Dewi Lailasari. Moal. Turun. Moal. Kitu bae taya daek nu ngelehan. Tungtungna tanggal kalapa ku Semar dibekok. Brut tarik pisan. Bekok Semar teh kasohor ka bina-bina. Kanjat ka eundeur jagat oge. Si Cepot tipe pereket kana barang bang kalapa. Tapi weleh ku tarik-tarikna bekok Semar, si Cepot kabur ka bawa angin. Baring supagi bakal ragrag di negara Tenjomaya. Ari bapa si Dawala jeung si Gareng luwalewo nenjo lancegna ka bawa angin. Kacipta barang gubrag-ragrag awakna moal teu ancur. Maraneh ge saruana tuturkeun lanceuk sia. Duanana dibekok deui ku Semar. Biur ngapung ka bawa ku angin. Sarua baring supagi bakal ragrag di negara Tenjomaya. Rengseng ngabekok anak-anak nu ngalantarankeun tiluanana haliber, Semar nyalukan Nyi Sutiragen. Abong awewe sajati, age-age nyamperkeun bari makal budi pikayung-yuneun, nepi ka awak Semar ting sariak sabulu-bulu, kumaha onam jelema salatri. Pokona nenjo sikep Sutiragen ka Semar ulah manusa. Dalah sirem pohara sirikeunana. Bapak rek indit nuturkeun barudak, kade emas salila ditinggalkeun ulah salingkuh. Boga keneh ari rasa timburu mah. Amit-amit, mamah moal ngijing sila bengkok sembah. Iraha bapa bade angkat. Nyaditana teu weleh lemes. Ke sakedeung deui, ayeuna mah hayu urang gogoleran heula meungpeung eueuh barudak. Mun jelema mah bari umat imut gumasak.
Caturkeun si Cepot dituturkeun ku si Dewala jeung si Gareng ragrag di negara Tenjo Maya. Ragragna deket alun-alun. Breh kumaranehna katempo. Jelema-jelema ngaraliud bari henteu eureun-eureun salusurakan. Sing horeng keur aya sayembara. Nyaeta nyayembarakeun anak Kitogog Teja Mantri ngaranna Dewi Lailasari. Teu kudu dicaritakeun deui kumaha geulis-geulisna eta anak Togog. Da eta lamun manehna kokojayan cai teh ngadadak hinyai anu kapenrang panon poe awakna langsung nyaclak kesangna. Para raja jeung adipati ti salawe nagara hiji ge taya nu kuat. Nada wawesen jakat Tambilung. Kabeh taraluk bubar katawuran. Antukna sayembara kapaksa ditutup. Ngan barang rek pok pisan, jakat Tambilung nutup sayembara. Si Cepot gancang ngagorowok. Keheula, kuring rek nyobaan milu sayembara. Maksudna maneh mika hayang adi uhing. Leres, boga duit teu? Nyaeta henteu. His teu bisa kitu. Seperti nu enggeus-enggeus memeh milu sayembara, kudu masrakeun heula panglamar mangrupa duit emas. Kumaha lamun narohkeun pati cek si Cepot teh. Teu bisa mayar heula ku duit emas. Tambilung keukeuh. Cepot jeung adik-adina bingung, tapi sabot kitu kawas aya leungeun gaib neundeun duit emas kana saku calana si Dewala. Eta leungeun teh sabenerna leungeun Semar. Dawala kaget. Aya duit emas loba naker. Terus nyarita ka lanceukna. Tah, Kak, kabeneran uing mawa mikeun duit emas ka lanceukna. Si Cepot gancang masrahkeun duit emas. Giliran si jakat Tambilung reuwas. Pok deui ngomong, sakitu mah kurang keneh. Semar neundeun deui duit emas. Kop ku si Dawala dicokot. Tuluy dibikeun ka lanceukna. Kurang keneh, ceuk Tambilung. Kumaha Dawala aya keneh? Si Cepot nanya ka adina. Teuing atuh, Kak. Semar neundeun deui duit emas kitu jeung kitu bae. Nepi ka si Tambilung kapaksa narima si Cepot milu sayembara. Si Cepot bagalan pati, tapi sakali ditajong ge si Cepot teh langsung ngaringkuk. Tiluan baradami. Akhirna milih rek baralik. Bareng rek indit, datang Semar nyarekan ka si Cepot. Teu boga kaera cenah. Ari karep gede, hayang boga pamajikan, tapi kawani eueuh. Kawas lain anak Semar wae sia. Ari bapa lain kuring teu boga kawani, ngan tingali bae ieu tapak najong. Sirikna teu matak tutung. Heug ku Semar ditempo, paingan atuh. Kop Semar nyabut ku kuncung salambar. Tuluy dibiekeun ka si Cepot. Barang dicabut, robah jadi sabangsa halu. Kebugkeun ku maneh. Der deui patutunggalan, si Cepot ditajong ku tarumpah sakti. Tapi ayeuna mah teu nanaon. Sabab geus dielmuan ku Semar. Giliran si Cepot males, langsung si Tambilung ngarumpuyuk. Datang Togog turu dicagerkeun. Ieu lawaneun si laing mah bapa rek nitis kana awak maneh. Saharita Togog miraga sukma kana awak Tambilung. Si Tambilung maju deui. Habeg digebug ku si Cepot. Tapi teu karasa nanaon. Sebalikna barang diciduhan si Cepot ngarumpuyuk. Nenjo anak ngagoler, Semar buru-buru nyampeurkeun, tuluy dicagerkeun. Kurang ajar si Togog. Giliran Semar miraga sukma kana awak si Cepot. Nu ngadu jajaten rame pisan, sarua tonggo. Akhirna Togog ngaku eleh, sarta masrahkeun anakna ka si Cepot. Orok kaya Dewi Lailasari, kajen rek labuh pati, batan daek dikawinkeun ka si Cepot. Tetela, wayang oge apal kanu kasep manya, sing horeng boga keneh tetenjoan. Ngadenge manehna ditampik
jodogan, si Cepot langsung cerik kanyanyerian. Malah rek sajung jungeun balik. Gancang ku Semar di parancahan, saharita awak jeung rupana robah. Cepot malih warni jadi satria nu kacida kasepna. Ngaranna oge diganti jadi Hyang Sukma Wisesa. Dewi Lailasari ayeuna mah nu kaedanan, geus kitu mah tuluy bae dikawinkeun. Setahun ti harita Dewi Lailasari ngelahirkeun anakna lalaki pohara kasepna. Lir bebelahan terong jeung si Cepot nu asli dingaranan Sang Hyang Sangga Langit. Bareng jeung gelarna orok eta ti Lailasari, beungeutna katut dedeg pangadeg si Cepot, pulih kajati mulang deui ka asal jadi Cepot alias Astra Jingga. Eta nu ngalantarankeun Dewi Lailasari pondok umur. Maot gara-gara reuas nempo wujud asli salakina nepi ka jajantungna murag.